dari hukum lain pribadi, pribadi lain hukum. Syeri atau yang syirikeun siling kadewek. Syeri, lamun yang syirikeun ayeuna sia ditotongkeun. Kades Jojo Hermawan aya Araraya Kang Lurah Wetot sareng kapara karuhunyang gaget
Aya. Tempi Mugi kang sering ketempi
Rengsi kapihatur lagu Kembang Gadung. Para penonton, urang ngaronjat karena pokok hiburan dina wengi ieu nyaeta pagelaran wayang golek. Dupi carios nu bade dipedar ku Pak Haji Asep dina wengi ieu. Judul cariosna teh nyaeta Prabu Wiramani. Sakali deui carios Prabu Wiramani. Sakitu anu kapihatur ti rombongan. Hapunten tina kakiranganana sareng kalangkunganana, gemlengna tina kalepatanana. Pamungkasna wilujeng nongton kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eta teh saha nu bade ngahibur di bumina Bapak Rahyadi teh June Pati giri harjati lu anak paingan atuh ngalet ngengkeuy ngabanalet kemat-kemat ka kampinan sadaya pada narong Kawitannya duh duh alalalalala susut etarai duh dipayun pula wilujeng patepang desar di kiri harja Yenang pangajakna jaman nu meuli jeroning hati jero hati ye wilujeng sumping Gusti Sang Hyang Mangajari marang
Cali kumaragi sisipku hati nanging mantan kegoyong tuh duh pada elektro mangga manganyakeun nanging mantan kegoyong teuking diponah deui mangga Cali digempon seni sunanya ngeke silaturahmi kariking pada elektro nyangakeun mah silaturahmi la 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 Pak Guru Tatang Widarma ajang kebuka wiwitan nyipta seni pada elektro ayah wayangan ayah Pak Edo sampai Kang Kunang Muharram ayah Pak Kadus Banjaran Pendah gambaran Pak Edo sampai ayah Pak Edo sampai silokan Pak Guru Aci ayah pewenang sadaya kerasa pangeran Kang Japar ti anda mui lurah betul wayang ayah udalana jami hirup gara-gara padi disun nyaradi daku ke sing sarai budi ayah Pauli suka mangrupa hiji gambar
gambaran si pantat jami mi bandang apes jeng jaya Wah, gila. mi bandang apes jeng jaya Hari nu mata kering nu mata kuda. Kageing dalang pepeli rek medar carita paya. Mantra winulan sastra tinuarapan siang ngawuwus nenggihkan dapur wantara Dupi basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara Tara hartosipun kraton kedaton opo iki dalan karaton ingkang diango jejer sinarita boten wenten malih doh yengi kejabi ti karaton Bale Mercukonda doh hinggi jonggring salaka sawarga Maniloka bes Yang Otipati Batara Guru sampun lumungsur saking keraton Himawat keraton kasucian doh ya hinci saiki sampun wonten ing keraton Bale Mercukonda Bale musyawarah para juwata marasanga juwata para lumanten bayar-bayar walah hinggi ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dan tapi nalipiting sososari nenggara nawaratna ya hinggi lemek pamut prangwedani ginanda wilajebat kastori lan sinebaran sari-sari gajah mawe mahkuta kalayan raksukan kadewatan iya tegantun duta ning sawarga kebayaning dewa Resi Naradayo Resi Guarsi Yokaneka Putra walah kasumpingan Ki Sabda Palon anu salami ieu anya selang di marca padangan sik dina pasir nasilib aya dina sagara siloka numpuk dina gunung nasimul tangtos ngahaja dedehes kahyang Otipati Jagatnata iya hinggi sadayana para dewa kawengku Otipati Jagatnata pada gemper kasumpingan ieu rajana dewa walah tangtos sanajan bentukna Semar Kudrapawana ngan ukur kitu tapi wibawa komarana di payunan para dewa istuning para dewa sepi jempling taya nuantun batuk-batuk acan kitu kaayaanana nanging saderenge pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ana hiburan gamelan silokananta gamelan sawarga sorak kena haladria ada apa batur ana hiburan seni suara kula
gamelan kuning gendi gamelan di mana mang aya pan gamelan di Giri Harja pailan aya ade di Rosida aku Ari Pauli Sukasari aya Pak Guru Tatang Widara Seta Lukupin Maja aya Kadus Banjaran aya Lurah Betot aya Ari Pak Edo sampai aya Supi Kadampi Katrindeng namun Japar aya cek aya Japar teh ada Ari Pak Guru Acip sareng Ibu Nunung Acip aya Pak Yuyun Busar aya Adoni aya Supi suci bersih Abah Betot ya aya ringkak pula ringkak pula gangan damata lucu Babah Bencu Aidi dia aya Babah Babah ketan ai babah resepkeun kana ketan dina paling resep kana sama simpit susuganan ya milik sarea hiji 2 3 4 5 6 7 benar susuganan aya 30-40 rombongan sesepen biasa nama bulan aya ongkos biasa nanti kana di Lurah Betot macan kolenya jukung sauyunan dari Bapak Kades Jojo Hermawan Supi
Seuri sumuhun mangga saraosna we saraosna heuh eta kutara biasa geksor teh sabab di dunia antara negara jeung negara teh baheula teh saling jajah malahan aya adat kolonial wah eta laras tak lantaran geus ratusan tahun aya di dunia teh jadi we geus jadi kebiasaan hampura sakali deui mangga sabab aya hukumna adat geus kakurung ku iga tapi ai pangeran mada moal siloeun ya tuh kadena moal silo apa dek kasar dek lemes dek bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, Allah mah maha dina sagalana, bujeng hingga kana lengkah wujud manusia, kana utakna ati uningaeun. Naon sabab tingali dina katerangan. Di tiap-tiap daerah diayakeun rasulna, diayakeun utusanana. Nyaeta naon? Nyaeta anu nepikeun kana rasana manusia. Doh eta leres dari bahasa mah media kana hate wah eta sanajan media na bahasana lemes ari hatena kotor keur naon dek nipu teh ngaranna da rata-rata ai tukang tipu mah bahasana teh lemes diukir ngan hate lain jadi teu lempeng teh ya, malah dicaritakeun ku manehna oge ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng ai manehna mengkol eta rek kumaha bisa lempengna leres malah dina danget ayeuna di dunya teh loba dina agama teh loba kapangaruhan kadoktrin loba nu kadoktrin dina agama teh loba doktrinasi pragmatis anu kasuci otakna hartina beja dibejakeun deui nuturkeun cenah tungtungna ngalamun mitos kaituna teh fanatik ngewaan gereuhan teu kaopan teu payaan nyaeta fanatik negatif kaituna. Jadi di mana nyaritana teh di dunia mah ti mimiti rakyatna nepi ka rajana oge teu didadasaran ku pangalamanana sejarahna. Wallah leres. Nyaeta anu disebut pragmatis. Eta jadi teu didasaran ku empiris maksudnya. Jadi loba nama pragmatis teh. Leres mangga numawi kaula ngabebaskeun oge heuh. Tah pangna dicaritakeun ti heula teh bisi kasinggung ai kitu mah geus dicaritakeun. Cenah rek kasinggung terus paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan dewek eta mah. Leres aya tos diutarakeun bahwa kieu cingka harti taku hate di dieu meureun adat biasana sok make etika dai etika mah eta mati urang keur ka urang adab-adaban mangga wah eta adeh eta pandangan dikapengkerkeun pantes kawas kubu baheula kitu lu si karaton teh euy meni harurung harerang wae sagala bara roda sih nanakeun tempat kasucian leres
sing baru risik. Ngan mau jadi jaminan anu kieu wungkul suci mah. Tapi tah hate Tanu kudu bersih teh hate. qad aflaha man jakaha ha di dinya teh domirna kana hate. Deh. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Sumuhun. Leres. Eta telepat wa. Lamun nyebut suci syariat wungkul eta teh adean ku kuda beureum. Adean ku kuda beureum kumaha? Ai ka Allah nyebut maha suci Asia kalalotor. Laras. Eta Padahal eta kasucian teh geus mere beja tina gerak oge. Gerak kumaha? Geuning dek init-initan hayang pakaian teh nu bersih. Leureut. tina gerak-gerik. Benar? Leureut. Anu diinum geuning ditaheur heula hartina teh maehan kuman-kuman. Bakteri, maehan bakteri. Maehan bakteri hartina nu diinum teh eta teh kudu bersih, kudu suci. Eta gini. Steril timalan. Aikat ruangan kudu bersih ya. Malah kadenge ai turun sileing ka itu kadunya samemeh sakti saminggueun deui para petugas teh geus ngontrol ka itu disterilkeun heula. Bisa aya bom. Pilih aya nu nyuruh Leres. Ditilei ti heula. katuangan. Ya. Katuangan ge di parios heula. Malah urang Sunda mah di kampung saasana datang ayat geus nyarita sorangan, malah make jeung jadi doa. Ayeuna masuk dibid'ahkeun geuning ku nu fanatik mah. Ati putih cahaya herang nu herang sabdaning Allah hurung mansur ing datulah nun Gusti nedak papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon sorong tanding sarengenge kadia bulan 14 saang padang narawangan saangna ku Allah sadaya panjang nyaritana padahal aya we katerangan subhanallah sakitu eta keneh barangna mah Eta laras beda sebutan tingali dina ilmu mantek aya bahasa pondok tapi panjang maksudna aya bahasa panjang pondok maksudna aya nu panjang maksud panjang caritanana tingali dina ilmu mantek aya laras nu matak ulah waka fanatik ulah waka ngewaan lamun can kapapai kabeh kurikulum dina kaislaman sabab naon aya syariat hakikat tarekat makrifat iman tauhid marifat Islam maka ituna nu matak Islam ulah waka diaku 7 hambalan anu kudu diliwat anu kudu ditincak teh mah sabab naon geus jadi Islam mah geus dina gawe lain ukur nyarita geus Islam mah margi luyu jeung katerangan anu bakal katarima ku Allah mah naon amal karya gawe teh ya leres henteu kasinggung ya henteu bisi lamun kasinggung eureun bisa jadi raja aya eta watela manya aya raja teu payaan aya raja teh kaopat ieu mah pribadi lanceuk dewek kasih lain hampura hitung-hitung lanceuk ka adi lamun aya wartawan di dieu omat off the record tutup ulah disebarkeun da ieu mah pribadi ngomongna ge tutup leres ih ai raja mah kuring salah kurayat ngahaturkeun semah baktos kena sujud rakyat anak kekituan rakyat mun rakyat ke pengagung ngan upama nyokot kana kawenangan leres kuring cengkat deui deh eta naon sabab rakyat anu boga kadaulatan aing nu nurunkeun sia ge sapinuhna malah didudut ku aing teu balik mah bener leres
tadi dia meureun kudu bisa misahkeun mana pribadi mana hukum teh dari hukum lain pribadi lain hukum. Seuri atau yang serikeun siling ka dewek seuri lamun yang serikeun ayeuna sia ditotongkeun bae kade eyang ye ih maklum meureun tapi da bahasana anu nepi kana hate teh eta laras balik kanan ayeuna make basa batur bari teu nepi kana hate keuna naon sabab naon anu bakal nepikeun kana rasa manusia teh lintang ti basana moal aya deui anu bakal apa kana basana lintang ti bangsana ta eta teh budaya nu pangkolotna teh basa mata kudu dipageuhan budaya teh eta ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban nu matak di dia tingali karusakan di negara nyata sabagianana tina geus ngaleungitkeun budaya sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana leungit jati dirina hilang leungit jati diri ka harti teu ngomong dewek ka hartos ka bisi teh ka hartos lamun teu kaharti ceuk dewek tong jadi pamimpin siling eta sabab ngaran-ngaran jadi pamimpin teh kudu napak di sakabeh golongan eta ceuk falsafah mah ceuk kabijakan mah nya eta teh kudu napak sancang muhun mangga nya leras lain dewek lain banyol ya ngomong muhun mangga ieu teh caritaan santai ya anggap ngobrol ieu mah sumuhun mangga kieu maksud tujuan teh kuring anu nyaksian sapopoe aya di alam dunya aya di alam marcapada meureun geus nepi ka dieu harenghengna dunya ayeuna pajejetna dunya harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan kacau dunya ekosistem geus diruksak keseimbangan geus henteu saimbang deui tos teh saimbang ekosistem jelema ayeuna geus pinuh ku sifat-sifat Yahudi dina dirina bari jeung sok nyalahkeun kapan ka urang-urang Yahudi lain ya tapi Yahudi nu aya dina diri sorangan teu dipaehan naonana nyata sifatna sombong bedegong gede hulu kumalungkung boga rasa iyaing uya kidul boga rasa iyaing panggagana tetep dina hatena teh hayang ngawasa we eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina diri urang ngancik dina diri timalan hakikatna teh ta ieu teh tina marifat ngomong teh leres sebut teh tauhid dah eta ai jalma anu geus tauhid tasawuf nyaeta mukasafah hartina teh tobros paningalina teu tedeng aling-aling teu aya tedeng aling-aling teu kahalangan ku benteng teu kahalangan ku naon-naon eces jentre pertela ngemang boled yen kabeh oge la ilaha illallah geus tobros paningali aya deui panjelema nganukur syariat ngungkul nyebut la ilaha illallah teh paloba-loba malahan ku hayang-hayangna loba make jeung ngandalkeun tasbih ya dikir hartina eta oge bisa aya kateranganana fadkurullah dikron kasiro
dikir nu teu aya wates wangeunna Sumohon. Ieu lain la ilaha illallah la ilaha illallah malahan dina hate leungeun ngocoblak jeung tasbih lain ulah ngan bisi eta fokus eta pikiran bisi difokuskeun kana jumlah karena hitungan difokuskeun kana jumlah sapeting teh aing teh menang 1000 la ilaha illallah teh tuh jadi we agul aing geus dikir 1000 kali atau 10.000 kali anjeunna eta naon sabab-sabab perkara nu datang teh ti anjeunna kabeh oge boh hadena boh gorengna ieu tak urang mah ditugaskeun teh abdi nyaksi hartina kudu nyaksian tina kajadian teh nyaeta positif jeung negatif hade jeung goreng lerat tak urang kari milih dek milih mana rek hade dek goreng kumaha maneh dek milih kana goreng pek da geus aya wadahna neraka dek milih kana hade pek da geus aya wadahna sawarga pamilih aya di urang pamilih geus boga masing-masing deui nah sia ngalamun wabar masa ieu kaharti teu kahartos pisan Kang kahartos pisan lebar lamun ieu teu kaharti lebar mubadir inal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana nu geus ngabubadirkeun kana eta perkara teh jelas barayana setan tak eta murukan teh Ulah tepi ka ngalanyap. aya eta sebut teh ya sedangkeun dina katerangan sakur anu datang ka diri nu kadenge nu katempo nu karasa kabeh mun teu jadi ilmu rugi laras sumuhun mangga ta eta meureun prakata nu ti heula cek dewe doh pendahuluan mun dina tinju mah pemanasan pemanasan mun dina wayang mah tatalu tatalu mun dina band mah instrumental teh ieu teh encan kana regong petit jauh keneh karek ke karatagan ulur ya mah nu matak dicaritakeun ge sapeuting lars ari sapeuting sabaraha jam 12 ari sapoe 12 ari rasul urang diisrokeun di mi'rajkeunana sapeuting sapoe sawengi doh 12 jam eta aya dina katerangan dina surat ke-70 naon anu nyaritakeun roh jeung malaikat dedeheusna audensi ka Allah larat sapoe nepikeun doa manusia roh jeung malaikat teh dedeheusna teh ka itu teh sapoe teh sabaraha jam 12 aya sapeuting 12 jadi sarua lamun diukur ku lempang jelema 50.000 tahun woi amuing banyak Quran bohong laras kumaha maksadna teh tah kayaknya mah urang kana matematika sakedeung dan nu aloh eta oge matematika oge ulah fanatik celing udah ler
Doh. bisi sileng penasaran sok buka kitab jeung aing bisi pajarkeun eueuh rengkolna aing ngomong teh bongan aing teh loba dihalalangan wae hirup teh loba diharamkeun itu ieu tek-tek bengek si cepot nyieun dog-dog reog diharamkeun Kamu calung maning. mana la ilaha illallah teh mana sedangkan ieu dunya teh kabeh jajadian anjeunna wungkul kun payakun kun jadi payakun ngajararadi jadi jajadian saya kabeh nu Allah nah asa dihina cik deuleu dina keterangan aya tugas ngahina teu aya oge alhamdulillah sadayana puji tah dah ji gila-gila keding lamun ke sisi dina kaparatikan eta nganu harti sia dek nyingkahkeun budaya atawa rek ngageser budaya hayang hancur sia dunya hayang hancur negara percaya ieu leureut tacing nepi ka inya otak pamimpin teh euy aya kitu di malam tak dewek datang ka dieu teh hayang ngadenge laporan pertanggungjawab salaku pamimpin nepi ka pelebah mana ti mimiti di istrenan nepi ka ayeuna berjalan jadi pamimpin aing teh hayang laporan ti para dewa hungkul sabab si laing laporan pertanggungjawab raja ka para dewan di dunya mah deuleu jadi objek teh jadi proyek jadi penghasilan ya sakali laporan pertanggungan jawab raja teh dulu nu meuli kandaraan nu meuli sawah miliaran anu ngomean imah dah yang disetujui ngadak-ngadak hees lagi pan di hotel berbintang gini ku eta ge geus kaciri ucing-ucinganna lingkaran setan di negara teh wah katenan permainan wungkul can politik dah politik mah kotor kade tiada kawan yang abadi tiada lawan yang abadi betul sabab orientasi na ayeuna mah boh partai boh itu ieu oge nyata kana kakawasaan lain hayang jadi medium rakyat lain hayang nyalurkeun aspirasi rakyat tapi rek arusaha malah bae ditunda jadi bangsat kan itu da lain mata peda rakyat teh lain ngan teu bisa ngomong jadi wakilan ku aing para nyangkokon nu matak bisi rek newa ka aing sok meungpeung lineuk meungpeung nyampeurkeun ka dieu ya benar tapi dah heueuh tetep lain teu nyaho aing kana politik kan lain udagan lain teu hayang dewek jadi raja lain udagan sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa percaya teh eta ulah dicaritakeun dina seremonial wungkul teh iman jeung takwa teh buktikeun dina gawe ya ieu mah ngocoblak dina mimbar cing iman cing takwa cing iman cing takwa alah kamu pelase eta teh jadi anggota NATO nu kitu teh